billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah riwayatkeun saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga nilar bendu safa Allah anhu saking Abi Hurairah qala haleng ucap ya Abi Hurairah cap ucap ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing laban mayasalillah sakathuran inna ma yas'alu jamron awisabaman yas'alu ikuan jaluk yang mending manusia takathuran kena arah-arah numpuk harta inna ma yas'alu maka angin bastine anjaluk yang manjamron ing wangwa bal yastagil aul yastagsir maka becik amri ngidikakeun nikmat atawa becik amri ngakahakeun ya rawu muslimun wis ngariwayatkeun ing hadis sopo Imam Muslim diriwayatkeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu santri kang yang nomor hiji Abu Hurairah selalu setia ngaladen ka Kangjeng Nabi hingga panglobana hadis nu diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi ku Abi Hurairah anu Abi Hurairah minta penjelasan ka Kangjeng di akhirat cak Kangjeng heulaan maneh ka sorga batan kula ambo asana ngeunaheun kadenge coba tanya si eta aduh eta ka sorga ti heula ngan barang malaikat malik neuleuh eueuh daftaranna ceuk dicarekan malaikat kabeh malaikat Ridwan gitu barang neuleuh malaikat Ridwan eueuh daftaran di sorga langsung nelpon ka malaikat Zabaniyah aya nu nyasab ka dieu ngaran si eta oh di dieu nya nama tempatna di dia gecek malaikat Zabaniyah maaf cek malaikat Zabaniyah anak buah kesalahan ya otomatis kirim deh ngan di sorga ngan di neraka henteu panas ka neraka ngan teu panas haneut doang mimitina ini tina haneut Kangjeng Rasul kantos ngadawuh kieu saha jelema anu unta enta ka batur unta entana takasuron lain butuh jang dahar lain butuh jang nginum lain butuh jang pake nutupan aurat lain tapi jang meliban setip nambahan mobil aya sawah di deket nunyana dek dijual hook mun ku batur eta aya aturan hook tolol teh coba kiai teh hook geus mun ku batur urang mentaan ka murid ieu lahan deket imah aya nu deuk ngajual beubeus si beunang ku batur bae cek nya teh
ok jasa ya kubamun benang ku batur maju dijieun kontrakan lah mending ku urang we ngan duit teu boga aya namangan kurang cukup orang unta enta takasur ngaran ai jang dahar mah jang nginum jang pake masalah kumaha cenah kiai lamun aya jitu menta jang mas kawin deuk kawin deui nyandung nyandung dirahasiakeun lah iya bisa nundek doang maksudna asal nu sering ngomong nyandung tuh kawani lamun anu tilok ngomong mas mesem iya jadi menghanyutkan ini nyawa dibawa baik eta anak satu gilain eta dibawa gitu nih anak satu emang enggak aku anggap adina si eta cakanu kolot emang kakak kawin ulah loba omong atuh mantak ditungtun ge kawin geus atuh geus itu mesem diam-diam menghanyutkan tah ayeuna sok loba omong ayo kawin jadu duit ge nu gandeng mareceh cereng atuh bisa pakai bala aja atuh bangsa anu ratusan ribu mah pluk tilok loba omong duit ge sarua komo nu sok digesek-gesek mah loga lamun ngagandoy bahala geus hargaan taling jang parkir sajelema nu unta enta kabatur tujuanana takasuron Kangjeng Nabi nyaritakeun fa inna ma yasalu jamron sarua jeung mentaruhak ente unta menta tapi maksud takasur lain kabutuhan urgen naon si urgen resep we ngalalah gaji pen di bahasa-bahasa teu nyahoeun jangan teu nyahoeun masyaallah eta nu jas kula kabari kan naik mobil sama mobil ajukan aya jas eta anu sok di patungan eta naon eta oh eta mister cekeun teh mister Allah kajawa jasa mister terus kukula di bejaan lain mister naon coba mister cekeun teh geus moal diajak deui koeng lah wajah mister contoh teh ya bahasa kerenna misternya nama masyaallah parah biasa nah jelema unta enta kabatur tujuanana takasur sarua jeung mentaruhak nuruhak eta teh bakal dikabeget-begetkeun mun kamari Kangjeng nyaritakeun bahwa jelema nu unta enta kabatur teh daging beungeut bacaroplok bakal jadi tulang doang ieu mah sarua jeung mentaruhak dikabeungeut-beungeutkeun disungkun ku Kangjeng Nabi nyaho sia tah kos kitu tah fal yastagilla aw liyastaksir sok deuk nyaeutikeun deuk lobakeun ku besia sok ayeuna benta kabatur sok hayang loba sing loba mentana abeh beak kabeungeut lamun sedik fal yastaqilla aw liyastaksir Allah al-manal ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal awradal musannif hadal hadis nekaakeun sapaki musannif ing ikilah hadis li'annahu mukhassisun li hadis Abi Umar as-Sabiq
kena satuhun hadzal hadis iku kang naksus kadue hadis Abi Umar kang dingin tadi haitsu qayyada soal huna sekira ngoidan atau qidat soal dan qaidan apa soal huna ing dalam kene panggonan hadzal hadis biqaulihi kalawan ucapan kang jeung takassuran atau ucapan hadis atau kang jeung takassuran wa qad bayyana al hadis lan temen mertalakeun apa hadis anna man sa'alan nas wa huwa ghaniyun bil hajatin satuhune wong kang anjaluk yakman ing manusia letek man iku kang sugi kalawan ora butuh ya aqab binar maka den siksa yakman kalawan geni naraka atu payasiru mayakudhu jamran yukwa bihi fi Allahi kaman zakat maka dari apa barang kang ngalap iya man ya uang ing ma iku jamron wangwa ai kemudian bakar ya man bihi kalawan jamron ing dalam pirang-pirang anggau tene mak kaya wong kang nahan ing zakat percis kos jelema nu nahan zakat bae panu batur teh geus sarua kembang atau qala Allah taala yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum lalam bimaradin dalam dunia dan panaskeun alaiha ing atase apa alaiha ing atase kunuz ing dalam neraka jahannam maka den urubakeun biha kalawan kunuz Ibahu mapa pirang-pirang watu ke alladzina wa junubum lan pirang-pirang lambung ya alladzina wa zuhuruhum lan pirang-pirang gegere alladzina jelema anu boga harta di dunia mimiti boga kontrakan ajunek ti kontrakan jalaku terus rumah susun terus nyan semi hotel non gara Haji Penin semi hotel dak nyaon teu garada lain hotel nya nama lain losben kamari mangarana nu lain pohoan teh atuh mah losbennya lain losben lain nu luhur teh kos hotel hese potongan baheula mah kos kitu ya Allah ya ngising jadi basement mah teu beres mobil kayak gitu kene mimiti mah mobil angkot naik apaan saja naik kijang naik deui ku ada Fortuner aing greget gak ada kayak kiai atuh Fortuner mah sih ngomongna ku di gue di hebatnya bukan Fortuner aya ku ada kiai na kalau sok jasa sok Masya Allah naik atuh ayeuna mah geus hebat nyana orenganan rukona satungtung delenu nyana kabeh sawana ge kitu kene tapi teu daek ngazakat itu nu sazawa nu Haji Pendi hari itu ruko nu nu Haji Pendi hari itu kontrakan nu Haji Pendi itu tuh angkot-angkot nu Haji Pendi hari itu bus tuh bahagia itu ge nu Haji Pendi sok ngazakat hilok kuari ka mana paeh yauma yuhma 'alaiha dina poean dipanaskeun kana kunci-kuncina bangunan kontrakan mobil jeung sajabana binari jahannam dina seuneu jahannam patukwa maka diduruk dipanaskeun eta kunci-kuncina ku kunci-kuncina jibahuhum
kunci mobil digolotrokeun di neraka, kunci kontrakan digolotrokeun di neraka, kunci hotel, kunci ruko, kunci segala rupa digolotrokeun, haju dicetrek-cetrekeun di bahuhum katarangna, wa junubuhum jeung cangkengna cetrek-cetrekeun wae kunci beunang di neraka, wa zuhuruhum jeung tonggong-tonggongna jependi kokojotan. Aduh, Masya Allah. Geus kunci na barang-barangna nu aya pan lain nu nyana sebab eta teh kapan nu fakir miskin anu mustahik zakat geus dilegleg bae ku nyana dipanaskeun di neraka aju disimbre-simbreukeun ka nyana kanu teu ngazakat. Orenganan lain eta bae nu sok unta enta teu pugu teu karu kiai menta ka pamarentah proposal. Kapan lain jang sakadar dahar nginum tapi jang meuli mobil ngomong namanyen pasantren saparo di ka pasantren geun eta ge pasantren geus dipulain pasantren teh mah sakola. Atung ke bakalna eta batu-batuna kunci-kuncina digolotrokeun di neraka dicetrekeun ka Kiai Haji Supendi nu boga yayasan Supendi Al Jahannamiyah. Aduh, Gusti Allah lagu. Eta kakarak menjadi yayasan. Encan ai lebaran sok menta ka bupati. Sok menta mun teu dibere sok bendu eta ge sarua bae bakal dibeulem dicoktrek-kotrekeun naon. Urang menta BHS ja osok make BHS, menta tamer ja osok make tamer ge ja kitu-kitu keneh. Sugan aja pendi make kejada pajeng tamer tambah kasep da jantu. Ente kitu-kitu keneh bae atuh naon anas teu berubah, anas disiksa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Layang mundek menta kabupaten nu loba ulah hiji mentana 100-200 engke dijualan eta mah leuwih ngeunaan engke di neraka maksudna langsung teu dikotrek-kotrek digejeburkeun bae. Ulah warima gadeleuna ngeunaheun menta. Nah eta teh orang di akhirat mah kos kitu percis ka mani zakat. Naudzubillah min dzalik. Urang osok ngadenge eta henteu aja pede ngazakat henteu. Henteu teu ngazakat, henteu teu ngadenge. Padahal mah nyana bandana lobangan, mali teruskeun. Ya Allah, ya Rabbi, Ara ringgis ye di Kabupaten Tangerang teh nu sugih usaha teh lain hiji. Anu usahana aju ngaleuwihan dina haolna teh tina 100 gram dambalayah. Sebab anu kelas miliar bage di Kabupaten Tangerang teh puluhan. Di Tangerang ya, di Tangerang kelas teh ngan aya 2. Tilu di Tangerang tegan tilu doang, 3 urang eta kelas teh. Kelas miliar mah puluhan. Atau kelas 10 juta mah aduh balayah temu kos kitu tapi kita kadang yang ngazakat. Ngan aya nu sok ngazakat mah anu encan maju jasa. Nu encan maju mah ngadenge urang ge sok ngazakat ya. Anu bangsa 50 juta hartana teh kaluarkeun zakatna. Nah ya, nu kakarak 100 juta nya daek ngazakat sebab leutik 100 juta teh ngan ukur sakadar ge saperapat per puluh masa etik 100 bagi 4 25 bagi 10 bagi 4 leutik kan? No, kan leutik. Bener tentu itu berak. Asal leutik amat sih. 100 juta bagi 10 juta. 10 juta bagi 4 wara. Masa sih? Letik. Nah, tapi lamun geus gede misalnya
urang boga usaha ternyata usaha urang teh geus 1 miliar. Wari lamun 1 miliar bagi 10 berarti 100 juta bagi 4 25 juta ngaluarkeunna kesrek. Ai kekarak juta-juta mah barang tapi lamun geus 10 juta ngaluarkeun zakat eungap. Eta kekarak sakitu. Kubala mun nu asa triliun atuh pantep puluhan juta zakatna dikaburkeun geus bawaeun ka jahanam. Jeh, urang nyeun kontrakan gua aya 10 aya 20 aya nu ngontrak. Eta kapan kudu dicatet per bulan-bulanna. Di luar dahar urang engke jadi satahunan sabaraha. Aju kudu kudu zakatan. Ai brak teu di zakatan dileg-leg kabeh. Kajeun cek fakir miskin. Pamalingan mah lain nagarawan bae orenganan tah si eta ge maling nu aing. Kajeun sia ku aing bakal dituntut engke jaga di akhirat. Ki haji nu kuari hidupna dikontrakan di akhirat bakal ngojai di neraka jahanam gara-gara teu ngazakat eta kontrakan teu dizakatan. Ye deuk kumaha lah cenah teh mah anu aing menang-menang nu aing mah nyarek dibikeun ka batur atuh cak hulu sia eta mah kos jelema tani ai barang meunang ku ari saton di tangga zakat marahnya na nu maluku aing sawah aing anu nandurna ge ngabiayaan aing cek cenah teh nu ngalahan ge aing kudu dibikeun ka batur enak aya enak aya kagak ini mah punya gua sawah-sawah gua yang nanam gua. Masa harus keluarin zakatnya enak aya. Enggak, udah biarin aja tuh kalau lu ngomong ngezakat batu. Lebok sama lu. Ntar lu, tahu lu ntar di akhirat ntar. Pokoknya gua nonton dah di pinggir neraka. Iya, lu nonton gua di pinggir neraka, lu nya kemana? Sama. Ya Allah, ingis ada seperti sabaraha hirup di dunia. Tapi urang bakal disiksa ku banda-banda batur nu aya di urang. Na'udzubillah min zalik mantak sing ade kajen teuing leuwih urang boga zakatan 25 juta 50 kan. Ngomong doang cenah kiai geuna. Udah 25 juta mereket-mereket. Jelema anu sok ngazakat mah kanyawan ieu urang lembur ge nyawan. Harus bakalna ai si eta makan teh harus eueuh kadengeuna malah mah berkat batur ge sikat dalilna hiji an-nazafah minal iman aduh wagaulul yastakila wal yastakir tahdidun syadidun tahu ucapan kanjeng Nabi ngucapin lapan yastakila wal yastakir iku memedeni kang sangat tawaidun lan ancaman uki dadaluhu dan kukuakeun apa nuduhkeun hadis daluhu ala kubi jurmi sual bil hajat ini atas ala itu siksane jajaluk kalau orang hajat siksaan jalajaluk siksaan jorekna gitu jurmi dosa naja jaluk tanpa butuh teh pohara ieulah hadis duduhkeun ka dinya atali ulabdi wallahu Bismillahirrahmanirrahim fal abidus sayyarun ilal jannah maka utai wong kang ibadah iku kang lumaku sikil maring surga wal arifut tayyarun ilal gurbah tawi arif iku kang miber ingat sa alam kurbah alam parak maring Allah qala ba'duhum lan ngucap sapa setengah arifin ya gihing dalam hage arif ubayun iku kang bangsa papat balen aulun mapailun baulun mapailun 4 kali baulun mapailun baulun mapailun jadi aya not balok qulubul asikin
mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun 4 kali. Qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yarahun nazirin bi'adyatin tatiru bi ghairi raishin ila malakuti rabbil alamin. Ngeunaheun ngadengkeun. Qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yaraun nadirina bi'adnihatin tatiru bi ghairi raishin ila malakuti rabbil alamin. 2 macam tah. Bahar wafir mufa'alatun fa'ulun. Lah nanyakeun ge moal becus. Kaduh ngajawab aing. Atuh mondok teu naon teu. Oh, ieu sarua jeung nu sok dibaca hari Jumat. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwala nari jahimi. Bisa gitu. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwala. Aku di Karawang teman. Aqwa. Qulubul asyikina utawi pirang-pirang ati wong kang boronto kabeh maring Allah. Kulah tetep kadoya qulubul asyikin uyunun utai pirang-pirang netra. Taro kang ningali ya uyun malaya rohu ing barang kang ora ningali ing mana nazirina kuduna manaziruna ngan ngakurkan ka alamina nazirina. Syair mah gitu, asyairu fi batni syair. Bi'adnihatin kalawan pirang-pirang suwitatirum mibar ya ajniha bi ghairi raisin kalawan warana bulu ila malakuti rabbil alamin maring alam malakut pangeran alam kabeh. Ya Allah. Jelema teh aya anu pangkatna abid, aya anu pangkatna arif. Aya anu jahil. Urang babacaan teh aya nu datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya nu datang ka ruh. Lamun zikir urang zikir teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka awak. Zikir jahar jeung awak. Zikir anu babalik kana qalbu cicing jelemana peureuh. Mulai hate Allah 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 khafi eta kada qalbu. Aya anu zikir teh zikir napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas takdirkeun domir sya'an huwa kalawan ngasupkeun napas wabil khuruji inwi bizatin aqdas keluar takdirkeun zat aqdas Allah geus kajro hu keluar Allah kajro hu keluar Allah tuh eta roh urang nu mana yeun urang nu mana tah geus lamun zikirna zikir bae baba anu babalik ka awak mah asal diondang ngariung zikir aya teu ngariung mah telok. Asal zikir bae nya nama geus duladeuleu bae mana nu ku aing kudu di bawah. Zikir awak atuh babalik lagi ka awak.
geus satu kajian kumaha ge nya mah lelengkan ti mana ge deuk zikir teh maksudna deuk neangan cau Ambon apa karoko-roko dibawa kunya nama lamun aya sendal ge diasupkeun ka plastik sering di tempat ngariung nu leungit sendal ngan kuleung mah tilok gandeng bae eta zikir balik awak eta manugas kitu mah dikhawatirkeun kasalamatanana okos nu maca Quran nu tadi teh lantaran teu nyahokeun makna mana Al-Qur'an tur teu ngamalkeun zikir geus sarua mergaduana zikir teh aya dina qalb Allah atuh seungit kaambeuna ku malaikat diriung-riung ku malaikat urang lamun tengah peuting zikir Allah bari peureum ulah kaget engke osok aya aambean nu seungit eta lah pertama urang ngambeuk seungit ke seungit menyan ke seungit urut mandian tadi atuh siapa dasar urangan atuh kitu bae manggi seungit ongko sieun ongko manggi nu seungit bae sieun atuh komo nu bau borangan aya mulai sesengitan sebab kolbu main Allah dengan cara-cara anu geus dibikeun ku Syekhul Mursyid komo deui lamun kuaring geus zikirna zikir ruh napas ngaranna geus kajrohu kaluar Allah pangkat jelema beda aya pangkat teh pangkat abid ieu mangan sakadar ibadah teh ngagunakeun fikih doang ner-neran ai batin nama tapi fikih bae salat makena fikih doang puasa zakat haji fikih doang pangkat tangan sakadar abid di akhirat berangkat ke sorgana sayarun nyana lempang suku kadang teu datang sayarun ilal jannah dikhawatir tapi wal arif jelema nu maripat mana ieu nu geus boga aambean akhirat anu zikirna ge geus zikir golbu zikirna pas geus lamun zikirna pas mah beda engke tingkah-tingkah ucapna ge bakal beda kanyahoan lantaran napasna ge diatur ka jero kaluar nyana malebareun lamun napas teh dieusian ku Allah cerik lamun abid mah nyeng cerikan dedeulean teh cekna teh neuleuh awewe duh aing doraka tapi lamun arif bilah mah ieu nyana nyeng cerikan aya sababaraha napas teh dieusian ku Allah jauh bedana sebab nyana mah neuleuh awewe sagala rupa nyana mah geus henteu kabayang geus teu bae bandeuleun bae okos teu kadal we kitu henteu lain alam nah arif billahi maka sorgana toyarun hibernya nama ilal kurba ka alam dumadeus deukeut ka Gusti Allah geus lain ka sorga deui jangan mah jambungeun sorga urang mah kuari lamun ditanyai sia ieu ibadah bae hayang naon ka sorga ai kana raka embung ai arif billah mah ai sia ibadah ka mana hayang ka Allah hayang ka sorga teu heuy di sorga loba bidadari teu hayang aing mah tama makhluk aing mah hayang ka khaliq teu hayangeun sorga-sorga acan teu embung ka neraka aing mah hayangeun nu nyieun sorga jeung nyieun neraka aing mah kadinya mantak ieu naga tayyarun ilal qurbah hiber nya nama engke urang naraeuleuh bakal na ieu sing gurilap cet halal liber ka itu kos kira cet halal liber kos manuk eta lah bangsa mursalin nabiyyin syuhadayus sholihin para aulia Allah tayyarun ilal qurbah masya Allah ngadege kitu mah urang kabita tapi urang di dieu perang na ieu perang di duniana eta teh kudu
openan mahabbah urang kudu utuh mimiti urang kenal ka Allah sakumadina Ibnu Ruslan Zubad awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon geus kanyahokeun heula atuh aqaidna anu 50 minimal 50 teh nu wajib ka Allah 20 nu mustahil ka Allah 20 nu jaiz hiji 4 hiji anu wajib di Kangjeng Rasul 4 anu mustahilna 4 anu jaiz hiji 9 atuh 40 jadi jumlahna teh aya sabaraha eta sabaraha asih teu ngandengekeun 50 minimal ditambahan deui atuh ku harima ku istighna jeung iftikor dan lain-lain sebagainya. Nah eta bae heula teng supaya ulang ngagelok beres eta mah kakarak ngaji ilmu usuluddin ilmu eta mah kos kitu debat ya ka ditu hai cak sia Allah aya atuh aya naon sia nu mantak Allah aya ye atuh aya dabelanana teu kaharti aya tapak kebo nah itu kaharti aya hulu sia nu nyeuna ribut debat aya Allah ira aya kidam Allah mah wajib kidam artinya kidam teh lawalah mimitina Allah mah mustahil udus aing ke tungtungna Allah bako mah tungtungna mustahil mana di terus beta di kitu datanglah ke pembagian naik engke hiji sifat nafsiyah nu 5 sifat salabiyah nu 7 ke sifat mani 7 deui sifat manawiyah nah naon artina sifat nafsiyah aya cenah di pondok ge ngaran binafsiyah tukang uleg naon artina sifat salabiyah naon artina sifat mani sifat manawiyah lamun urang can nyaho eta moal bisa sebab urang teh dek ngagunakeun sifat mani jeung sifat manawiyah engke naek kana rasa teh engke urang moal kaluar ti kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam nah kaditu na manawiyana kaunu qadiran kaunu muridan kaunu aliman aliman ayan sareng basar kalimat kuari teh urang dek ngadatangkeun ilmu rasa ka awak urang nah peremkeun awak urang ulah benta deui kajian bubaran ge urang perem bae geus berem urang nyokot tina sifat manawiyah Allah kaunu qadiron urang makhluk didamel ku Gusti Allah ai Mu'tazilah mah sanggeus dan didamel ku Gusti Allah urang dipasrahkeun segala rupana sesuai jeung kahayang urang dibere ku Gusti Allah urang kawasa kudrat geus atuh anu maha qadir teh Allah urang ge qadir kaharti ku akal tah cek Mu'tazilah bongan aing dibere kudrat ku Gusti Allah tuh kursi nangieun aing tuh jembatan nangieun aing tuh ibah nangieun aing Mu'tazilah gageslug Qadariyah sarua aya deui kaum Jabariyah kabegenang Allah ya mah urang mah teu boga sama sakali kabegenang Allah urang mah didamel ku Gusti Allah juga kawasanana ya di Allah sebab urang hirup teh nu Allah paeh nu Allah lempang nu Allah diuk nu Allah kicep nu Allah percis urang mah koslang layangan berarti eueuh ikhtiar sama sakali Jabariyah digeusleuk kuari mah mulai urang teh didamel ku Gusti Allah dibere kawasa ngan kawasa eta teh majazi sebab urang dibere ikhtiar geus urang ngaji nang Allah ngan ikhtiarna mah nu urang maca Quran teh ngabisakeun maca Quran nguatkeun maca Quran aman nang Allah ngan ikhtiarna nang urang jangna alukeun nyantelkeun ganjaran jeung siksaan teh di ikhtiar kunaon jelema disiksa lamun jelema judi panang Allah emang nang Allah ngan pamilihna nang nyana
nganku Allah dikersakeun sebab Allah makapaan pangeran tah eta ahli sunnah wal jamaah ku ari ku urang dirandapan ka hate urang pandang dunia ku mata ieu geus dipandang peureum ku ari disuhudkeun ku mata hate horenganan kakawasan teh mutlak anu Allah urang mangan sakadar boga ikhtiar urang kikituan bae tata carana diriyadohan carana dimujahadahan carana dimuhasabahan terus dipikir ditapakur dipikir ditapakur dizikiran ditapakuran dizikiran tapakuran engke ujung-ujungna ai anu mere ikhtiar saha oh Allah ngarenjag urang ngarenjag salaluhur ieu tara jadi wali asana siap balik bae embung dagang ieu embung haju pamajikan nu titah dagang titah ka pasar segalana nya mah tarima dahar bae balik tungtung nama aju tungtungna kak ka pasar atuh moal aing mah yang jadi wali aduh kak tani atuh embung tani mah dunia tapi mah yang jadi wali kak aja ai kakak iku mah sih ai numpak masalah mikung iyalah can akur jeung ilmuna ulah nah mulai urang tafakur ieu urang teh dijieun ku Gusti Allah ari ieu urang nu mentak bisa gerak aya naon aya roh mah baheula di alam arwah geus ditanya jadi wauheun ka Gusti Allah kulantaran manehna lancan boga wadah barang diwadahan ka awak urang roh urang teh milu ka kahayang awak urang ku ari awak urang teh di perangan kahayang mata di perangan mujahadah ngaranna kahayang ceuli di perangan dilempeng-lempengkeun kana keaslian rohna kahayang irung dilempengkeun kahayang sungut dilempengkeun ku abeh lempeng sesuai jeung aturan ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar di dinya masih kene ngambang moal bisa aya kene ikhtiaran mah lantaran ikhtiar teh di aku nang urang ai ikhtiar boga saha nang mere Allah geus bersih kabeh ikhtiar dibersihkeun ku urang teu di aku aya ngan teu di aku nu Gusti mulai urang nyai-nyayan di dinya ieu geus pangkat arif bila wau ka Allah ku ari mah atuh sagala rupa ge teu di aku nang Allah lempang ge geus teu di aku lempang ge nang Allah kabeh nang Allah ieu lah arif billah nah pangkat nu kos ieu toyarun ilal qurbah di akhiratnya nama hiber ka sorgana aduh saha coba hayang nyaho urang nu kos kitu teh coba saurang mah hese mana boro-boro tita merangan hawa nafsu tita hudang tipeting bae ge hudang sia jam hiji mandi wudu salat Allahu akbar beres Allahu akbar tunduh nuturkeun kana kahayang tunduh eta teu bisa perang jeung nafsu garan mal jadi wali tunduh ya mal jadi wali sebab naon teu perang aya wali kumaha tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum merenggang awakna anil madaji'i tina tempat sare tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum ngadoa ka Allah salat zikir maca Quran emang Quran khaufan sieun ka Allah geus jelema anu tipetingna rapet jeung sama jelema anu henteu boga kasieun ka Allah ji ieu kumaha lain rata-rata tuh sorangan lain juga kurang rata-rata gitu aduh tadi siap hari rata-rata jelema anu sieun ka Allah tengah peuting aja marongkol ti dituna kumaha perang
hudangnya tatajafa junubuhum nabi nu peuting sare rasul nu peuting sare kitu wali Allah nu peuting sare moal aya tatajafa junubuhum merenggang awakna anil madaji tina tempat sare moal aya urang papan hudang geus hudang dikepruk-kepruk pruk nu tadina anggal hiji ditambahan tolol teh coba tolol ditambahan deui malah mah digeser-geser anginna dicepet dingeunahkeun tadina mah leungeun di dieu kudu bakal dieu padahal mah boleh tatajafa deui tah mah dilem lain rapet deh dilem tah mah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an sieun ka Allah langsung tafakur bae ndut-ndutan nya ge awal mah tunduh kikituan mah tunduh sakali perang awak geus sabaraha taun sia hees bae sarua jeung nu bodoh sia Quran sia bisa zikir sia bisa subhanallah alhamdulillah sia bisa tapi teu pernah dilakukeun ku sia tengah peuting akur sia jeung jawara nanaonan goblok sia carekanan awak urang carekanan hayo sia cicing di tembok sia geus tunduh bantingkeun ku aing sia terang urang ke tunduh jasa jagur kerasa ku sia kan rasakan je eta teu perang mah moal datang ka iraha umur sia geus sabaraha tileletik sia terus bae hees bae teu pernah tatajafaan junubihi tatajafa junubum iraha sia deuk renggangna hayo cenah deuk ka Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an tereh pae si awak sia huis geus lain di hulu dijembut sia geus huisan tapi tetep bae sia rapet bae sia carekanan ku batur mah marah ku sorangan lamun ka tembok urang geus teu mempan golok golok tah awak ada lagu sia golok herang kan rasakeun katarang sia kayak sakedeung deui emang udah nah tuh sia neuk peureum bae golok tah nyaho coba aing ulah tuh atuh sia udah tunduh ayo sia awas tunduh ku aing pencit sia teu pernah kan urang mah nyingsieunan awak teu pernah kan urang mah malah dihudangkeun teh marah dihudangkeun maji udang ieu jam sabaraha jam 1 goblok sia ngudangkeun aing jam 1 ka aing garek hees tolol baru itu boga dedengan sia ka aing goblok tolol kuduna mah kan alhamdulillah je waliullah mah tah lamun waliullah mah lamun peuting aya nu gararandeng kahudangkeun nya keur hees alhamdulillah aing di hees nang Allah kemudian kuari hudang nang Allah mun teu gara-gara itu gandeng aing moal hudang geus alhamdulillah kuari ucing mun undu tengah pot urang hudang urang mah endahan bapak Monggol goblok ngaganggu sia ka aing tolol jasa awas sia ka aing diserampang sia nyaho-nyaho isukna sukuan we hiji pugu eta teh nang Allah ngahudangkeun pan ieu mah ngaranna ge arif billah ku Allah kapan digerakeun ayo cing ngadu sia ayo cing ayo ka dieu ka kamar kiai ayo ngadu coba reaksi kiai kumaha aing neuleukeun kan kiai hudang langsung nuhun ucing bagus ucing udah ngadu sia hadeupeun kamar Haji Pening ngadu kencengkeun suarana sak Haji Pening goblok tolol ajak Allah emang aing teu neuleukeun sia kudu gogoblogan nang aing lain haju hudang tahajud eueuh nu lain nang Allah kabeh tah mantak wal arif tayyarun ilal qurba sebab di dunia nage kapan nya merindueun hayang ka Allah sangat rindu mahabbah heula cinta ka Allah nah cinta teh moal cinta lamun teu nyaho modal tadi moal cinta ka Kangjeng Nabi urang lamun teu nyaho luhur ka Kangjeng Nabi endek cinta kumaha sebab urang can nyaho ka Kangjeng bokakeun ka karak saeutik eta ka karak saeutik timbul masyaallah horeng pohara nu mantak orang cinta beka Kangjeng Nabi ya Allah horenganan jeung moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi sebab anu mere nyaho wali lagi Kangjeng Nabi
ya otomatis kudu dilobakeun heula maca sholawatna. Deuk kumaha maca sholawat cacan nyaho kana kaluhuran Kangjeng. Bukakeun kaluhuran Kangjeng. Bret. Masyaallah. Kuari ngeunaheun maca sholawat sebab kabayang luhurna Kangjeng Nabi. Sholawat nu mana bae akur eta teh nu urang resep bae. Mulai kurai urang maca sholawat kan Kangjeng nyahoeun apaleun. Cak Kangjeng teh Gusti, aya jelema maca sholawat teh eureun-eureun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Padahal mah Gusti teh maha uning ngaheg cak Gusti. Eta memang kakasih aing, eta mah kakasih aing diangkat jadi wali Allah. Tah ngagungkeun ka Kangjeng berarti ngagungkeun ka Allah. Sebab naon? Kapan cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh kapan Gusti cintakeun maneh ka Nabi aing sarua jeung cinta ka aing. Oh kan geus gitu. Berarti geus ka Kangjeng Nabi bae heula urang mah. Aya jelema hayang belajar zikir itu maca sholawat ge bendu. Ba teu nyaho. Teu nyaho. Jeung hayang zikir maca sholawat bae nu loba buku eta teh keur dipagahan supaya nyana bagus. Aing mah hayang zikir atuh sanajan ngabukluk bae ge zikir teu maca sholawat pada ka mana ka Gunung Karang ragag sia. Mal bisa maca sholawat. Geus sholawat anu loba engke ge sholawatna urang resep nu ieu resep nu itu resep bakalna nu resep tungtunan teu. Jadi dek jadi wali bangkrut. Iyalah contoh-contoh bangkrut wali. Terutama nu ieu bangkrut tadi mah. Ti bangkrut teh ka bangkrut nu itu jauh. Nah, nya geus cinta urang ulah wa ka Allah lah ka guru heula anu mere cinta. Jadi itu ka Kangjeng Nabi. Nah, mulai rindu amat ka Kangjeng Nabi, rindu amat ka Kangjeng Nabi, rindu amat ka Kangjeng Nabi. Engke dibere ngimpi jeung Kangjeng Nabi rindu urang mah ngimpi hayang boga CRV bae. CRV. Ya Allah kabayang eta ka impi-impi. Eta keur hees ge keur hees. Titit. Kepada ku pamajikan diudangkeun Kak. Naon? Diudangkeun keur naik CRV cekeun. Tolol goblok. Ka impi-impi. Barang we mayana agar ngabayang-bayang ora ramlan geulis amat, ora ramlan geulis amat. Ka impi tolol teh coba. Ye. Ka impi ora ramlan padahal henteu naon henteu. Tah ieu ka Kangjeng Nabi mah geuning asli lamun ngimpi ka Kangjeng Nabi mah asli aing ngimpi ka Pangejeung Haji Pendi mah jurig tah mah tapi ngimpi jeung Kangjeng Nabi asli. Nah ieu aya wa gola baduhum bihaqi. Nah gulubul asyikina ieu rame ieu mah hiberna ieu nyaritakeun hiber wallahu alam bissawab.